Aya deui salat naon? Salat istikharah tuh. Wa salat kami salatul istikharah. Salat istikharah. Naon salat istikharah teh? Salat nyuwunkeun pamilih ka Allah Subhanahu wa taala. Biasana geuningan sok dinasihatkeun ka murang kali masalah jodoh. Sok atuh istikharah heula. Si bingung mah cenah kitu nangtukeun nah ieu teh urang Bandung, nah orang Majalengka, nah orang Garut, orang Tasik, istikharah heula nah gitu. Salah sawios contona ari ieu na mah dina sagala naon we urusan urang aya kabimbang dina nangtoskeun pilihan maka sok istikharah. Tapi pikuli amrin mubahin kudu dina urusan anu dimeunangkeun ulah dina perkara-perkara anu haram gitu. Ai pilihanana dina perkara anu haram mah henteu meunang. Ieu teh bisnis teh nya mending kana ganja mending kana narkoba gitu. Mending kana judi. Gitu. Naon eta mah da urusanna lain piliheun gitu. Lain piliheun. Gitu. Nu berlaku mah dina perkara anu dimeunangkeun. Salat istikharah. Jadi aya dua perkara anu urang bingung nya eta we. Kumaha carana wa kaifiyatul istikharah carana teh ida azama ala amrin yatawadda wa yusalli raka'ataini bi niyati istikharah nalika jalma ngajam kana hiji urusan saeuna kumaha urusan naon nu penting mah urusan teh dimeunangkeun ku agama lain paharaman gitu. Maka sok salat 2 rakaat wudu heula terus salat 2 rakaat kalayan niat istikharah. Usolli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Ira waktosna eta mah bebas. Bade wengi mangga, bade siang mangga. Ngan ulah dina waktos nu tadi teh nu 5 teh. Sabada subuh panon poe nuju terbit samameh lohor panon poe nuju di luhur ubun-ubun urang. Sabada asar sadang nalika panon poe surup. Ulah dina waktos nu 5 eta mangga salat istikharah. Naon anu ku urang bade diaos pada dasarna mah surat naon wae ge mangga. Ngan di dieu tah aya pasunahan nu enteng we cenah ieu. Dina surat dina rakaat kahiji maka baca Al-Fatihah sareng surat Al-Kafirun. Dina rakaat kadua baca Al-Fatihah sareng surat Qul Huwal-Ikhlas. Terus sabada salam tah aya doa anu khusus. Da sausama dina majmu' ge raya da ieu teh kitu nya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Intina mah ya Allah abdi nyuhunkeun pamilih. Ti Gusti mana anu langgung saya di antara ieu urusan abdi teh gitu. Tah kitu aya doa anu kieu Allahumma in kunta ta'lamu anna hadil amra khairan li fi dini. Ya Allah upami saestuna Gusti teh uninga ieu maksud teh lain ka Allah nganggap teu uninga gitu. Ngan ieu bahasa doa bahasa sajak dina doa gitu. Upami Gusti uninga yen ieu perkara teh langkung sae pikeun abdi dina urusan dunia abdi, agama abdi, kahirupan abdi, sareng balukarna hade pikeun abdi, maka gampilkeun ieu urusan abdi tarehkeun ka abdi. Sareng pasihan kagampilan dina ieu urusan. Teras pasihan abdi kaberkahan dina ieu urusan. Tapi saumpamina numutkeun Gusti ieu urusan teh awon pikeun abdi, pikeun agama abdi, dunia abdi, kahirupan abdi, balukarna awon pikeun abdi, maka pengparkeun Gusti ulah dikaabdikeun kitu. Abdi pengparkeun tina ieu urusan-urusan ieu ge pengparkeun ti abdi. Waqdur li khairon sareng tangtoskeun pikeun abdi perkara anu sae. Tah sabadana ngadoa kitu istikharah biasana teh cirina sakurang-kurangna lamun teu ngimpen sok aya katetegan hate kitu. Kamana condongna teh. Kadang-kadang aya anu ku ngimpen ditembrakeun ku Allah jawabanna teh. Tah ka urang Garut misalkeunna gitu. Tiba-tiba dina impenan teh kalakan maju kaimpenkeun keur jalan-jalan ka situ. Situ mana geuning situ bageun dieu sakeunna gitu. Oh bisa jadi eta gitu. Eta salah sabiasana. Urusan naon wae gitu. Aya cara-carana. Eta.
Ya kantun puruma lah gitu mangga urang dipraktekkeun saurang sakamampuan urang salat-salat sunah anu tadi dilaksanakeun aya disebatan mudah-mudahan urang sadayana dipaparin hidayah taufik nambih-nambih kana amal soleh ku ngalaksanakeun salat-salat sunah amin ya Allah ya rabbal alamin da parantos isa urang cakapeun sakieu urang tutup kalayan doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin